parah nih. Cantik. Ayo, kita main. Kita makan-makan. Ih, nggak mau, kenal juga enggak. Ngapain sih godain aku? Ayo. Sama motor-motoran. Nggak mau. Ayo atuh. Ih, nggak mau. Aku udah punya pacar ya. Mana pacar kamu? Sok bawa sini. Tungguan di sini. Aing teh sieun ku kabogohna. Ini pacar aku. Oh iya. Kamu mau mana ya? Sok. Jeung aing gelut. Sok gelut. Sana kamu gak abi dah. Sana kamu gak abi. Buru. Sok. Henteu abi manteu tengiringan. Sok ya. Bem tulungan bem. Buru. Cil, Woi, ke mana sih ya? olahraga fisik aing mah sasepedahan. Nah, terus yang malin tumpakan sepedahan teh. Atuh ari kitu mah geus we leumpang. Atuh kumaha aing we usil amat sepeda aing. Kabitanya maneh. Ngajaran cik aing. Tuh pancik aing kabita. Beli dong. Beli lah. Awas ngajaran. Embung lah. Ngajaran meni motah. Embung aling. Sasa lah. Embung aing embung. Awas. Embung sal please aing rusuh. Awas lo. Please ya mah. Minjem Aing saeutik. rusuh ya lah please. Minjem. Embung aing rusuh ya. Ieu bisa tonjok dah. Jangan pakai kekerasan. Itu berbahaya kawan. Kali-kali. Lo minjem aing sakedeung. Pan sia geus aya pangabutuh aing teh. Aing rusuh. Rusuh. Awas. Sal please sal. Awas. Sal please sal ulah sal. Ih. Aing rusuh. Dak nasi Faisal can balik wanya itu nggak ganti ban euy geus dilapisan itu tadi. Hah? Geus magrib dia can balik wae si Faisal cak aing teh. Yo, ai teh dipun kuat si Faisal ka mana? Ai sia. Tah. Oh, good. Si Faisal cak aing teh ganti ban sia nya. Loh. Ini setuju anjing. Semua. Apa? Oh, si Faisal. Tinggal Pak. Namanya lila-lila ting Faisal meni sapopoe ngaganti ban teh. Anjir. Wahna halus. Sal di mana Sal euy? Sudah jauh Pak lila nama. Di Tasik. Oh eta mah meuli weuteung mana macam pelekna sa? Heeh, Pak, meliwat teh. Da eueuh tuh da urut mah. Sah, eta meuli kurut atau meuli weutuh? Ai sia pan aing dia geus nanyakeun meuli weuteung cenah ti Tasik. Aing teh nanya, weuteung atau kurut meulina, kitu maksudnya Sia mah. rempa goblok. Meliwat teh Mang Budak. Cih, wanita cida sal 100.000 dia dua. Aing berusaha nguruskeun harga goblok. Meuli weuteung cenah ai sia ngomong di kos. Soal aing Bener sih sama gede milik anjir. Itu 100.000-an anjir. Angge wanita cida gitu mah. Wah, gede milik sih eta mah. Euy alus euy, mikot teh. Teh kos mana yok. Meliwat teh Mang Budak. Lain 100.000-an. Aku mah atuh bae ngobrolna. Tara nyambung ngomong jeung si Mas Sulaiman. Sama lah kitu yok sa teh. Ning tenggelannya mah bener mah. Aja sepusing sih eta mah ya aing ka pendek jeung ngobrol jeung si we. Ngone gara-gara jeung si ngobrol jeung pendek. Kan bisi tuan kan ku aing atuh. Tonjok cil. Anjir eta budak leutik kurang. Ngomong naon maneh? Sal, kumaha ieu? Hajar ulah. Hajar jilah, pusingkeun. Sok tonjok cil. Cil. Bakcil. Sok ya. Bakcil. Babakeun we ieu. Babakeun. Sok lah Abah. Demi si eta pokona mah. Panieun aing balap dah. Ngajak balap mana Sal? Samaruk aing takut demi mendapatkan si eta. Aing mah rela sok taruhan nyawa oge. Ayo ngajak balap mah. Sok. Ayo. Oh, Sok sia. sok. Well. Wow, aku diperbutin. Aduh anjing. Aing ditinggalin.
Akhirnya aing nu menangkeun basreng. Ternyata aing nyungsep. Mah jatuh ya. Aduh, si Salim menang. Aing nu menangnya. Jadi rabing. Eleh. Tulungin lah tuh aing sal. Kagua aya teh mah urusanmu ya. Urusanku. Akhirnya aku nu juara balapan teh. Wah, akhirnya kamu juga yang menang. Untung tidak aki-aki Rabig yang menangnya. Jadi kalau aki-aki Rabig yang menang, aku jadi pacarnya. Apa kata dunia? Hah? Pacar? Nah kapan ieu balapan merebutkan basreng? Bukan merebutkan kamu. Hah? Maksudnya balapan motor merebutin basreng? Enggak. Kirain teh merebutin aku. Aing jadi malu. Dari saradot wae caina tuh dah. Kok aing cocokan heula lah kana si Faisal ya. Nah, gimana Pino? Aduh. Goblok ting nah ieu sabuat ngising caina geus saat deui wae. Dipendet ku sateuing ya. Nah bener si kunyuk aya nu mendat deh ya. Sateuing nu mendat ieu. Gede deui aya nu. Si goblok ya geus anu muka deui wae. Keuyeup sugan. Tah, cai teh gede deui aya nu mah. Nah, habeu leutik ieu teh. Lain nu nutup deui wae kitu teh. Sikunyuk. Cacag ku aing paralona. Kotan cai tinu balong aing. Bapana dibuka deui ya dikeureut ku aing kalangnang teh mah. Woi. Nah, geuning meni motah-motah teuing. Ku balong aing dipelet wae. Apa nu aing saat balongna Faisal? Heuh, kapanu aing ge sarua saat. Kumaha siating mana mah nu aing we heula ya. Nah, isi kumaha? Lapan tadi nage perjanjian nage cai mati dia nyokotna. Pindahkeun ayeuna mah ulah ti nu aing. Tuh nu aing geus saat. Awas ya menti dia deui gaji ku aing ya. Teh kalah neangan masalah jeung aing. Teu sok we sok siukan kabeh ayeuna mah sok. Neangan masalah geuning. Teu sok ayeuna mah sok sing disiukan ge sok. Sok ampun. Tadi nage cai nage ti dia. Ampun. Sok we siukan ayeuna mah sok. Anjing, bisa bau nangka ya. Ternyata di sini kamu nangka. Aduh, ya di dodoho kok aing ti kamari lagi jatuh manten maneh. Ya makanan ya. Kudu dimanfaatkan. Aduh, asa kaingetan ieu nangka geus asak teh dialak. Kalah heula. Lumayan ya, kudu dimanfaatkan. Nah, geuning. Nangka aing di babadog. Nangka maneh murag meureun da didinya ngagoler. Murag lah. Murag meureun da geus ngagoler. Tuh, coba geus koropok tah. Iya maksud naik dibawa ke mana yuk? Tuh, diantarkan ieu ka maneh ke bawah maksudnya. Tadi geus ngagoler didinya tah. Wah, lamun teu kapanggih mah meureun dibawa balik. Wah, aya maling ngaku. Teh salieu diantarkan ka maneh sama sok fitnah kitu. Nah, atuh. Ujug-ujug ieu pan nangka teh di luhur. Nah, geus ngagoler nya diantarkan ieu teh. Wah, diajul meureun nya. Ku aing bejakeun kira ya. Ngaku mah. Lain aing, sal murag ieu mah. Sok ngaku mah. Aing mau kumaha na cenah leuh panangka mah di luhur. Kumaha aing ngaranna? Di mana-mana ge moal aya maling ngaku. Ngaku moal. Teu aing mah sal. Mati di eta ngagoler. Sok alasan wae budak. Kumaha sia atuh lah kerting.